Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain. Sebab neangan anu leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya. Eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim. Lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna. Sakali dia BKD kucilisya jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalim. Nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan. Nupang zalim-zalim nama jelema nu boga sesembahanana teh harta. Meme hudang geus kitung duit. Meme hudang. Hei. Nya nama nyana ya mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum. Eta jelema tolol eta. Komo hudang mah. Kan kulator geus hareup. Geus poho ka salat poho ka zakat poho ka segala rupa. Upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah. Boga tekad nage urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar maca 2 kalimat syahadat ya. Emang ijazah nu mere dahar. Tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanna. Jabatan ting tahta pake tatanggelan eta. Mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah, nyembahna ka patung, nyembahna ka kayu, nyembahna ka batu, nyembahna ka jabatan, nyembahna ka harta, nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan. Rarasaan teh harta boga kakuatan. Rarasaan teh dunia boga kakuatan. Rarasaan teh jabatan boga kakuatan. Asa aing sagala rupana boga kekuatan, patung boga kekuatan, harta ka keris. Keris ieu mah mantak dipandian bae gua itu menang sambarangan ieu memandianna ge. Kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung dipandianna ge kudu make endog 7 rupa endog. Masyaallah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang. Haju mandianna ge ieu mah kudu sareupna. Dah teu menang sambarangan teu menang kadeuleuan ku sasaha. Jeung kudu sataranjang mandianana ge teu menang make pakaian. Ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh. Teh nu kos kitu percaya. Bahkan aya nu percaya ka cincin sagala. Lain sambarangan nya we cincin. Ieu pernah dicoba aya awewe ditanya. Aju teu daekeun nembala. Belum tahu dia. Sekali dia nanya, tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama. 3 kali, tedek nembalan kenapa? Diketrokan, jaga. Bener-bener kita mengudak-udak lah itu laga. Masya Allah, diudak terus sama. Cincin manjur jasa parah jasa. Lalu layak jauh. Cakangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Faman azamu. Mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Pajar teh aya pangeran salian ti Allah. Padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina. Allah lah. Anu urang kuari dihirupan ku Allah, sakedeng deui urang dimaotan ku Allah, bakal menghadap ka Gusti Allah. Kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah. Katung
kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai, aya tapan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan keris, kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi? Henteu. Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya karena tongkat? Henteu ka Allah. Jadi orang kuari lamun boga keris kok masalah. Ngan bos dipandian. Kalau dipandian atuh keris dipandian anu numpukan teu mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tah ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus banget ulah kos kitu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeu. Heran aing padahal geus 40 pepotur peuting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu buade gitu. Langsung ka huluna habek. Padahal napaan nu kos kitu. Tapa mah lain kos kitu, tapa mah ye. Nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat. Eta hasil tapa tanggal. Nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk itu keur tapa ngaranna itu. Bari ngawudukeun tadi saya teh. Tah hasil tapana teh haju hayang berjamaah. Eta tapa nu hebat. Anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah. Nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu. Eta hasil tapa ngaranna. Terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya mah tara sare tafakur ibadah ka Gusti Allah aing nurutan nurutan teu penting teh salat utawa maca sholawat tah eta hasil ngaji aya hasilna nu ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat. Tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung nih kacana. Masya Allah karim. Jadi berubah barang jadi kiai teh. Tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos kitu sih? Tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh, tapi kuarina aing liwat terek nanya, ye ahli Allah ye. Ye, sia mun hayang nyawa kawali ge aing ye. Cek masyarakat pun jadi tolol gitu ye. Tuh, jadi berubah urang tata ibu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna, ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna, ulah nyaritakeun soal kos kituna. Berubah jadi hebat ibadahna, berubah jadi bager. Tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah. Tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah aya di lembur bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi. Ieu mah guru tarekat maneh dirantai tuh. Ieu kan cenah zikir, atuh zikir teh sia bae heulana udah ngajakan batur ieu tah tatangga aing jadi huntu goblok. Lainnya naon? Zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli torekat jadi fitnah, gandengan ku zikir.
tetangga nu kieu bae ngomongna. Aing mah malam Jumat bacana nyilip Yai. Kumaha zikir buandeng. Atuh milu bae kana teu hayang aing. Jelemana ge jakos kitu cenah. Ih atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus ku aing mah cenah mun ke malam Jumat zikir teh mah golok je pana juru kieu atuh. Fitnah ngaranna teh. Lalaunan bae sih zikir ulah suka dengi ku batur. Matak naon lalaunan. Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon teh haharewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi aing gandeng mah kan greget batur. Aing kitu mah haharewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon?" "Jaki kituan." Tetep baik. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina. Encan marejehna jadi DPR, jadi fitnah di masyarakat. Baheula mah jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum, zaman Abah Haji Suud di dieu. Minggu teh DPR teh mereka kopiah, mereka batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku jana. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Dia makan sedep kan gitu. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh mah terusna aing mah ngantos doang. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah tariqah kubro kubro tariqah kubro aju nu ngomongna setuk tariqah kubro sarariah jasa tuh kudu tariqah mah langkahnya na bertariqah ucapannya na bertariqah pagaweannya na bertariqah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituana ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Sarehatkeun. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena ya antep urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui thariqah urus we heula thariqah engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui aya nu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Ih, atuh sanes ijazah thariqah ka dieu teh. Sakali mah teh, 2 kali mah teh. Terus lamun endeg teh mah ditita anu heula mun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid kiwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, bari coba. Panti ditu nage. Di mana-mana dimarahan ulah marah thariqah di mana-mana batur teu silaturahmian
di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can naon goblok teu bisa sia teh jadi anak buah aing goblok sia mah sujud sia lamun teh sujud awas sia uga ledeng sia toriko sih kos kitu enak. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wauh ka Allah, urang teh ka mana ieu neanganna. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula lagi can wauh ka Allah. Kitu toriko ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah makana. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ye geus bertetangga jeung Allah. Da ubal-kabal ngabesan di budak jeung Allah. Sial dah ku ari toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu bare heula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese debak toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu menang teh juru mursyid pendi segala. Podol seron kudu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daeke toriko asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek ngridit. Kecuali neruskeun. Sial jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun aya toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram padahal teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon? Batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuhu batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal. Jadi walusur ila salian kiai wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur cerita toriko. Itu mangga bae dek jeung proposal lo masalah. Sindek atuh kehalangan kuku atuh biasa bae sih. Da cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lolos aing mah ditanten henteu. Meret teu sia kae. Kecuali mere kiai ieu menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta yang kiai bae ieu teh 30 juta. Ji atuh kabeh bae sih. Ulah. Tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunya di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah ya ne nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati walaya jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh
geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an. Ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an, dipake lain politik Al-Qur'an, eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an. Nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna, diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah, geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang nyaho pang jelema-jelema puang zalim-zalimna. Tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an. Tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zalim-zalim. Denge ku jelis ya. Ulah dibedakeun ka batur. Jas sia ge kitu ieu. Kudu beda ka batur. Tah ieu Al-Qur'an. Aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzaba bi ayat. Mun hayang ya jelema na pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an, nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae tenang. Oh, pang zalim-zalimna. Oh. Masya Allah, kari. Pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online. Online. Teu make aturan Al-Qur'an apa. Ya, jeung online itu mah gitu barang-barang batur cepret. Barang nu batur tah. Jeung we harganya nata. Langsung di online-keun. Urang pesen lain nu nyana. Kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta. Eta kan lain nu nyana. Dijual ku nyana. Kecuali langsung ini punya orang. Harga dirasa dari sananya sekian. Saya cuma pelantara aja. Mau langsung silakan, mau melalui silahkan, melalui saya silahkan. Cuman jelaskan harga dari sananya sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajemen, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Kiai ya Allah. Kamana urang kuari muntayang. Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho. Etalah orok. Masya Allah. Gede saeti kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial deh, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan. Iya
mah orok bangkawareh mah orok. Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, ku hari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhan roti di negara nyana. Di urang mah teu lain roti dangdeur. Di urang mah teu baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ada ge bete teh asana ieu nya naon karena mun kak bulu bete. Ieu dangdeur tolol. Tah, ku hari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti terus bae dijejal-jejal roti paeh ku roti cek Imam Jalaluddin Rumi kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun ditanya suka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah Allah nyieun seperti eta kebutuhan-kebutuhan pribadi nate geus ditendenan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu can butuh kana roti gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh ayo si ada lalap-lalap heuy hadahar pabetere lintu ayo betere lintu dah eta kolot budak teh pokos kitu. Ngaji ge sarua orang cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke kadituna sakumaha orok mabok roti ieu bangsa marabok yang mabok ngaji ya jadi kos kieu iya cak kula mah mabok ngaji sih eta mah ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam salasa miluan Jumat Minggu milu bae ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi, meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikeun jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar, nah sakitu ai urang mah ku ari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya ka surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman nu mukakeun jeung nu nutupkeun Allah. Jangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah ku ari Gusti diberi iman nu asli, iman ka Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Sagala urang mah alhamdulillah. Mantap nu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge ka Bali ka ditu berkat teu baroga duit ngaji mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah sujud sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah tambahan deui Gusti susah abdi supaya getol abdi ngaji ya ya Allah ya Rabb alhamdulillah masyaallah eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta teu jaho ka sesembahan au kadzdzaba bi ayati puguh geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah
padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an mendahan urang make budaya urang eta nu pangzalim-zalimna mah moal aya nu pangzalimna eta geus cukup dina Al-Qur'an jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu make sarua dorakan ya Allah ya Rabb au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah masyaallah karim deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh tadi urusanana kan katauhidan man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba urusanana katauhidan kapangeranan teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda iyalah jelema buang zalim-zalimna nomor kedua teu percaya ka ayat urusanana politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda meunang nyieun buatan manusia dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna nyadar urang ya Allah ya Rabb kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajen teh mah urusan negara geus kajen teh mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat mah Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura misalna Haji Pendi ye beseuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta bos ngan labas tetep kudu bakal grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti gas haju ieu kuari neuleus sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrang jakrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran geus sia geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui
Eta be ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna be, ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jageus kolot. Gua hari masa balikna ajuk ieu hei sia kuduna makan kitu tawak aja. Tapi sia isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae. Jeung serikeun awak urang. Tolol sia awak goblok. Sia awak goblok tolol. Batur bagi saya di masjid Zohor teh atuh sia masih kene main catur kan. Sia awak goblok tolol di kampak sia gua. Bari mawa kampak leutik urang kan. Sia awak goblok tolol. Masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong. Masyaallah. Pares. 3-7 ge geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil. Sama deuk ngintip bae baru ka ditu. Matang puluhna ge ditatanyakeun bae iraha matang puluh. Jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu. Horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak. Si awak goblok tolol. Tira gaji sia poe awak. Kuduna makan jeung seurikeun awak sorangan. Batur jujur. Kuduna mah seserian teh isi awak ai batur bisa jujur, ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka. Tah kudu bisa kitu tah. Hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu. Insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji. Sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae. Maksudna lawan abeh nyalande bae gitu. Aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah. Tah lain ngaji tah mah kos kitu mah. Setor banget be abeh pajar. Tah, awak seurikeun kan. Jawab sia. Dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca. Kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen dia sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun. Nah, tuh keur di duriana domino malun. Tungtun ku sia domino tah. Bener bae balak genep datang. Hahaha. Ini Pepen ya. Hahaha. Ini siapa? Ini temanmu. Ilain lah siapa eta? Opatan bae teh di juru. Iya. Langsung dicekel bae. Ka mana? Aing jahanam. Ye atuh daerah lain je. Geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah mereka bulu aing mah sebab tadi dah di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kadua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an
eta mah la yuflihul mujrimun. Na'udzubillah min. Setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuh ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeulem di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ke tanah suci bae ge ke tanah suci batur berangkat urang henteu sedihna luar biasa ketika datang ka Jidah batur geus diangkut ke Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu teh kunas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia geus sia atupan aing ngaca mah kitu geus sia teu sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua bae tah ieu teh carita kasedihan ieu ke di akhirat batur lu hiber batur lumpat batur lempang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deuk kubahas ya gambarkan ku urang masyaallah kari awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an ceuk dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat bang urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak jeung sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak aing hayang di kiai-kiai ku batur padahal majalain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pencium tangannya cium dong dibulak-balik bae eta geus jang modal jadam geus aya di eta dulu nanti survei diri ya Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanana kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong tah ieu dek online bae kabeh sanagara nyahueun kabeh masyaallah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahueun eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain garabikeun ke cenah jelema lain engke geus kumpul kabeh ka arah geus karumpul kabeh merena ge soting ya tah geus kitu geus teu bagus mendak model toriko disutong soting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mendak hasilna kuari torikoh teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut torikoh teh kosi naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu torikoh engke kalau komo geus dibere hakikat
Urang diberi hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ya teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli. Ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh kahiji teh jeung Allah rengana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sabab tajalli Allah. Eta kakarak ke judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah masyaallah masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung kaluar. 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat. Teu hayang kapanggih jeung jelema, teu hayang. Eta mah makhluk keur jeung Allah nikmat jeung Allah. Kinaheun. Teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema, asa lain jeung jelema, asa jeung Allah. Lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar. Oh, aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Kita beunang eta teh badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka torikoh ulah bebeja ka syariat bae cara urang. Penemuan di torikoh loba engke teu meunang. Ngaranna ge batin, engke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas Ihkam misalna, Ihya misalna atau dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim nama jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an. Eta nu pangzolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinanana terserah tama kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu. Insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa. Ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang teu kuat karena diberi kelemahan ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah nu penting urang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana kemudian dipaksakeun bakal riweuh ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa kelantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya.
Saya mah ditanya kos itu batu kapacirit, tolong. Sasadana terus jasa. Atuh teh mah hitut kapacirit. Itu puasa tante puasa baik. Pancen emak aja ya kuat. Wallahu alam ya. Ya sahaya nu nanya ya. Iya babaturan ya Haji Adang. Oh Haji Adang. Haji Adang mana? Ya. Ayo kita kuat. Kita kuat ya, kita kuat. Iya jam sabaraha kena. Iya 2 jam deui. 2 jam deui. Ka mana? Ka magrib. Oh sudah teh ka Bandung. Goblok kan. Kita kuat. Badi gula puasa. Geus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuat gering asli geringna. Mah ulah leutik hate. Aya ridho Allah di dinya. Datang ka mana kuatna? Di dinya aya ridho Allah. Jangan menang Allah kabeh. Ji, kadang-kadang nu puasa mah disiksa, anu teu puasa mah diganja. Kumaha teh? Nu puasa asa aing. Siapa dulu? Nih, Pepen. Siapa orang yang tidak kenal saya? Neraka. Ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit cak Allah teh dedeh cakeun we maneh teu puasa ge da aing nu bere kekuatanana tuh kan keun bae aing anu nyaho maha uning aing keun we dihirupan ku aing digeringkeun ku aing nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah tinggal urang Jumaenan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.